Halo guys, kembali lagi bersama Bang Dedi. Nah guys, kali ini kita akan membahas tuangan di Afrika. Gaskeun teu, gaskeun Aceh, nah kita ngomongnya guys. Nah, yang pertama guys, jika nama ini mah masak hulu domba. Hulu domba dipasak guys. Gimana ya? Aduh. Disuruput guys, cai jeung caina tuh. Hulu domba, kepala domba di Afrika mah dipasak guys, dipanci jika nikmat bisa anjay. Dikalikot susuruputan kieu. Aduh, mantap. Lanjut. Tah ini mah apa guys ya? Kadeleunya mah ini teh kayak apa sih namanya? Kayak daging monyet dan jeroan monyet. Kudapan khas dari Afrika biasanya emang kebanyakan dipasaknya kayak gini guys, di sayur. Udah nikmat kumaha eta bumbunanya. Emang sih rata-rata di Afrika itu untuk makanan sehari-hari dia akan berburu, terutamanya daging monyet guys, dipasak di sayur. Wah nikmat pisan cigana eta ge. Anu katilu ieu mah naon guys? Babat guys, anjay. Tapi di daang mentah guys, ampun emang tergigit gitunya. Ini orang mana disebut nantinya anuknya, anuk sapi gitunya, cing anuk naon ya di daangna mentah-mentah kata-kata oyuhan we teu dipasak heula. Lanjut ya guys. Iya hulu monyet deui wae guys, kepala monyet itu dipasak guys, dijadiin sayur ya, dibumbuin. Kata saya juga tadi apa, daging monyet di Afrika mah udah jadi kudapan sehari-hari. Dangan sapopoe cai ngetinggalin ya, hulu monyet dipasak di opi, ngomongnya di sanguan. Nah ieu mah naon euy? Hayam lawan nih. Heuh jiga nama hayam tuh dibakar, dipanggang guys. Ieu mah jiga anak kaliatanna nya katempona ngeunah bos. Terarujit teuing teu geuleuh. Nah, sakitu wae konten di Bang Neri, nantikeun konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gaskeun.